Mang Rudet cek aing ge si Item mah ngaran-ngaran ge bonding. bonding di antar tim cenah. Asalna pan orang teh harita teh aya acara teamwork teh pan di Sukahaji. Cek aing teh Siapa yang manuk? matakan Manuk sekali. Mana bonding ku kahajian. Karena pas naik gunung mah pasti orang jam 4 jam 5 geus eureun muka tenda. oh. Tah engke muncak Nah, teh. dagang naon? Anjing da lain di sekolah mana. Urang teh ningali di Instagram baturan urang. Wah, hade euy. Senja bari aneh nate nah gaya nate kudu bari ngocek kopi nyieun video nate. Oh, emangnya nu dipikiran mana hayangna gayana kumaha? Urang teh pan hayang bisa bari jumba. Maksudnya teh kan. So tahu sih sama temen ah. Maneh nu teu ngarti hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Black Tuman. Saya Midun Hendrayana. Dan saya Danang Gustiawan. Pemain bola Arisia. Saha Hendrayawan sih pemain bola. Hendrawan Yana. Hendrayana. Saha? Pemain bola si Bener Hendrayana. ge Midun Hen. Hendrayana. Siapa Midun Hendrayana? Heuh, puguh kitu. Aing teh nyokot ngaran tukang nasi Ya Hen. kan aing teh apa ngaran tukang nasi Hen? Yang geus apal panena mah pemain bola. Nyosok idean deui. Nama saya Midun Hendrayana. Saya Ya. Midun Hendrayana. Dan saya Danang Sudarsono. Dan saya Michael Eko. Bisa. Kan ngaran tukang. Ngaran tukang lah tuh. Embung jadi nih. Anjing. Saya Midun Hendrayana. Nah, siapa nih si Hen we deui? Apa pemain Persib kan si siap. Hen Itu kan kemari rame bos. Oh, Ngelewati TL saya. Geus ada kede. Udah nggak usah dibahas ya. Oke, saya sahanya itu teh. Oh, si Febri. Nama saya Midun Putra. Oh iya, dan saya Danang Alves. Dan saya Ada pokoknya pemain Persib ya. Karena mau ya. Eko. Tanya Da Silva. Da Silva. Ah, benar ya. Ente kurang si Eko teu nunjuk ieu. Oh, Kudu nunjuk. Mang Rudet cek aing ge si Item mah ngaran-ngaran ge. Lain. Eko Alidrus. Ah, Tah, kudu kitu. Jadi siga kita kawinkan. si Tah, gitu geuningan. Ketukana kudu langsung siga anu pas anu nikah sih. lain si emang pernah lain sih pernah emang nikah. Acan pan ningali maneh hitam pas nikah kitu. Dah kasih jeung komentar kok. Itu lain mah geus karawin di Mana mah. aing ningali kitu, maneh hitam. Baik. Matak aing siap-siap ti ayeuna, maneh kudu siap. Sok. Ya. Siap. Diulang deui anjing. Diulang atuh. Pan kudu kudu Aduh, aing. naon ngaranna teh? Emang so perfeksionis sih temen Tah, hiji mah. perfeksionis atuh. Kudu ganti deui ya. Hah? Naon? Ganti deui berarti Oh, heueuh bener euy. Ah, lila kapal Oh, dengan oke. Persib. Saya Midun Igmo Nevo. Nah, dan saya Danang Sinta Wecai. dan saya Eko Jimenez. Tah, Ah. segmenna naon? Oh, balik lagi di segmen Black to Man. Manusia midun hitam. Si Danang Hidung Teu sia naha teu make baju hideung baru pulang, Bos. nya kan kudu sarwakeun aing ngabelaan teu ganti tilu segmen sia make ieu. Cek sia kan kudu hideung. Kan baru pulang. Demi konten geus baru lewah kieu dipamake ku urang. Baru pulang kerja. Parah. Baru pulang kerja. Tapi tamu urang ge itu kali. jauh-jauh ti Ungu, kegelapannya. Naon coba? Jadi kan meh urang teh Bae urang mah jaket oge ungu, awak hideung bae. oh, masih Ya, aya benar, hitam. tapi Ai si benar. midun mah soalnya hitamna mutlak. Jadi sawak-awak hitam, jiwa Maneh mah hitam. teu di jaket hitam. Nya si karilaan baju. Tingali maneh. Silaan baju. Mana eta kabeung-beung jaket. Hidung lagi. Emang gitu. Tato anjing, tato ieu mah.
Lamun Jadi- kita rek ngomong genap. Tuh kan kieu. Jadi urang teh tadi balik gawe teh diajak Hmm. ku teman, Hmm. ku teman kerja. Cenah gini, "Hayu urang kita muncak." Cenah. Oh, eueuh teh Ngajak. menggerutu wae cenah urang hayang naik gunung, naik Hayang naik gunung gunung. cenah. Kebetulan we Mas Eko nya. Sok, Kebetulan mana bade aya ngobrol. Mas Eko. Maksudnya si Mas Eko kan anak senja. Oh nya, senja teh nya kopi, rokok, menang sate senja teh. itu kan rokok, kopi. Sareupna eta mah Sareupna, aing ge apal sareupna mah teu meunang pamali. pamali. Ya tapi dah rokok, kopi, senja, Dun. Ieu teh naon cik? Naon? Pedah di dieu kopina kopi saset, Sasetan teh aja. sasetan. No. Jadi jurig nah ieu. Gara-gara di sini anjir tengenaheun. Gara-gara di dieu Nya, betul. kopina teh make kopi saset. Heeh. Lamun di mana mah kopi nu bubuk teh bro. Ya, kopi mah Da bubuk. kopi mah anjing. bubuk. Banyak kopi sih tidak. Mungkin naon, Dun? Aing can dapat bro. Bebek. Oh bebek. Siap. Ah, capek ah. Kopi buk. Ah, kiri mana? Aing. Cuma segala teu nyaho euy. Oke. Lamun di mana mah? Naon, Mas? Kopi Oh, mun ekor kopi duduk cenah. Oh. Naon eta? Oh, kopi duduk. Nah, kopi duduk. Tadi diuk pan manehna. Oh. Geus atuh, sok Epok. nyaritakeun di bibi lanjut naon kumaha. Oh, Maneh balik jadi ka we we. kopi. Ah, kopi naon tah? Batuk. Kopi batuk. Oh. Jadi kieu. Urang teh diajak manjat, diajak muncak ka Gunung Putri. Anjing, atuh lain ge manjat beun ke Gunung Putri mah. Muncak hitam manjat. sia teh ka Gunung Putri Lembang cenah berarti. Lembang. Sana Putri, Gunung Putri kade si Ah, hitam ieu mah. Heeh, si hitam ieu kan Siapa? padahal Anjing, lo banyak Putri, padahal gunung teh lo banyak masih Putri ada nu mana? Heeh, Tah, gunung eta. gunung teh naon sih apa aja Putri sih nasaha. ya gunung teh banyak ya mas ya nah gunungnya Gunung Putri ya mas ya tah kan urang mah mantak bieu ge manjat kan aneh si hitam ieu mah Teu pan, jadi itu dalam rangka naon namun teamwork kuningan Outbound. outbound bonding Bonding. jadi antar tim hmm. cenah asalna pan orang teh harita teh aya acara teamwork teh pan di Sukahaji cek aing teh Siapa mulai manuk? Siapa mulai manuk? matakan Manuk sekali. Gua nya bonding ku ka hajian. cek aing teh ngabondingkeun sato eta mah Pan mana termasuk golongan atau sih. yang anu megan eta mah. kemana dia pakai papatom? Oke hatong sih ya Oh, papatom. nah patong Atong. nah jadi orang teh harita nah cek orang teh ka Sukahaji nya langsung direkomendasikan guys we ka Gunung Putri mun teu ka Puntang ai di Puntang cenah bos Eta di Sukahaji naon deh? Kalem. Ai eta saha nu ngidekeun bonding di Sukahaji. urang Lah, sia naon pan nya? urang apal nama bonding teh jeung hewan Ya, cai ai manusia hewan masih kaki gitu kan. Panji manusia hewan nah eta geuning. kan jeung hewan bonding mah bro urang nu urang apal teh gitu maksudna teh urang ke Sukahaji atuh nayangan musang anu masih kene wesean nu garangan masih galak urang bondingkeun jadi bager maksudna gitu dikira teh gitu nah jadilah diajak ke Gunung Putri nah pas di Gunung Putri cenah kudu bawa prepare peralatan naon segala macem tah urang teh dek nanya ka Eko teh sekalian orang mending nyewa atau mending meuli Tah teu Mas sebenarnya mah sih mah tadi lebih mempermasalahkeun kieu. Urang teh sieun disangka anak senja cenah. Karena kan mun nu naik gunung melihat senja, sunset, sunrise. jujurnya urang mah. Urang naik gunung can pernah nontonan sunset berarti nya. Mun sore mah Mun sore senja justru sore mah sunset Sunset, mun esuk-esuk sunrise. Tah karena karena pas naik gunung mah pasti orang jam 4 jam 5 geus eureun muka tenda. oh Tah engke muncak nah teh. dagang naon
Anjing udah lain di Sulaiman. Oh. Da si Danang boga. Lain. Maneh boga si Item dagang harita ge jeung urang. Ya bener. Heeh, ketenaan. Dagang kaos. Bener. Nya, siapa kau yang nyaho deui heula. Nah, saacan jam 4 jam 5 geus muka tenda urang. Jadi urang mah tidak melihat sunset, tidak menikmati senja. Oh. Nya da si kan anehnya. Orang pasti lamun ningali pasti sunrise merikna isu-isu. Oh. Nya Jadi da anak subuh. da aneh tuh Mas, si ieu mah Mas, batur mah kan pas sunset teh salat maghrib. Si mah yang neuleuh matahari geura Mas kan kudu mah. Ai. Pas sunset teh salat maghribnya. Mau sareupna Tuh. bahaya. Sararia mah teu ngarti. Di si Item mah sok aneh soalnya. Ngarti maraneh mah. Taon sok. Iya, Bro, di Instagram. Oh, mana Jadi ini di kali. Instagram teh kieu urang teh di Instagram ningali. Wah, aya caption bagus. Dengan lagu gitar tung teng hungkul Oh akustik. iya, laguna saha eta teh? Oh, Gunung. Pirsa Besari. Oh, iya, gitu benar. ya, cocok anak senja. Untuk payung teduh. Oh. Naon we lah dengan semua you name it lah eta. Band-band nu senja-senja disebutna teh. Emang aya band genre senja ieu maneh? Eueuh. Heeh, nah tuh. Senja-senja eta mah eueuh, kan cuman anu biasa dipake. Kan urang geus nge-save sonna, Bro. Oh ya, jadi Heeh. oh ya bahkan di Spotify ayahnya album Aya. kompilasi senjanya. Oh, heeh, bener. Aya nepi ka ayana playlist. heeh. Nah, aya Padahal playlist. genre senja teh eueuh nya. Salah, kuduna album kompilasi senja mah eta teh kumpulan adan Tah adan jeung ngaji-ngajinya. tunggal televisi. Jeung Kan aja eta teh. Surotun, Purnama Dun. Nah, Lain kumpulan musik, album senja teh Dun. eta kuduna. Kudu nama sih gitu. Ah. Kayak orang bejaan lah, orang Spotify nah. Salah eta nu nyeun playlist eta. Urang teh gitu. Urang teh ningali di Instagram baturan urang. Wah, HD euy. Senja bari aneh nate nah gaya nate kudu bari ngocek kopi nyieun video nate. Oh, maneh nu dipikiran maneh hayangna gayana kumaha? Urang teh mah hayang bisa bari jumba. Maksudna teh kan. Dijenge si Item mah ngaconya. Matak Mas kesel aing mah ngadenge si ieu mah matak males kadang teh. Senja mah jumpa anjing. Pan batur mah isuk-isuk. Ya kan? Jumba jam Jumba. salapan biasa di Beri. Da soalnya maneh mah karek udang teh sorenya Urang menjelang urang. senja jadi pas kabagianna zumbanya. Heeh, bener. Urang bisa teh lagu-laguna Pirsa Bersari orang beri jumba. Nah, urang teh dicobaan hayang kitu. Maksudnya teh meni stereotype gitu loh. Jadi anak senja teh dengan lagu-lagunya, dengan gunungnya, dengan matahari terbenamnya. Nah, orang teh nanyakeun ka Eko, urang sieun disebut tiga gitu karena urang mah teu ngarti senja-senja acan gitu. Tak kumaha nu Eko nu Ada jadi urang budak teh senja. sarua teu ngarti da urang. Wah, teh siap budak senja. kopina kopi tubruk Pangalengan siap maneh. Siapa? Sok Siapa maneh? Emang naon urusanna jeung kopi tubruk pangan? teuing dah selalu Hajeng tapi nyambung. tapi gitu selalu nate nate kopi nu anu naon Nu nginyu sorangan Nah, ini kan eta. ieu heula ngagrinder heula. aya nu ngagrinder heula mun teu Ketrukeun. kopina beda sorangan kopi hideungna hungkul geuningan Kan ayahnya di Bujaya ge kopi saset gitu. Siga naon? sumuhun eta Kopi gajah. Tah siga Urang mah gitu. biasana kopi gajah. Oh, kan ayahnya cara instan. tanu insan gitu kan Kan maksudnya teh naik gunung teh geus ribet ya Mas ya. Mau sagala. Ih diribetan deui hayang ngopi kudu nyieun kitu-kitu. tapi da teu ngararti maneh mah Ya, musa aing teh geus masih teh dirudet. ngararti. Nanaonan maksud urang teh. Jadi kieu aya baheula mah urang naik gunung teh bener-bener menikmati perjalanan dulu. Jadi lain menikmati. Jadi kumahanya karena eta teh terbentuk oleh kumaha budak-budak zaman ayeuna cek tren urang teh. atuh beda Heeh, tren teh. Eta naon sih? Da urang baheula mah FOMO. teu siga kitu. Oh, zaman dulu mah tidak seperti itu ya. tapi Naik gunung mah naik gunung, we ngopi mah ngopi, we anggar we sarua anu kada ditu gini nu tarinyung di dieu. Bener itu we. bergeser oge anu kurang lebih 2-3 tahun ke belakang mah geuning pas anu di puncak teh geuning nulisan teh geuningan. Hai Item, aku sudah sampai puncak nih. Gitu geuning baheula mah di ketulisan atas geuningan. Sok aya gitu geuning sempat Tapi baheula lagi gitu meureun. Henteu, Mas. Henteu. Jarang urang mah kitu justru. Jarang. Kepikiran, Oh. kepikiran kitu
naik gunung mah teh enggak sih fokus naik gunung orang mah. Lain kan soalnya kan aya naik gunung gitu teh kan hobi nu mahalnya bisa dibilangnya. Disebut hobi mahal baheula disebut hobi Ayeuna ge mahal. sarua meureun mah sama Ayeuna mah mungkin. henteu. Pan alat-alat mahal. Alat-alat Loba murah ayeuna mah. mahal. Terus kan kayak tiket kalau misalnya kayak mau anggaplah mau apa namanya mau naik di yang gunung yang di luar pulau kan harus ada ongkos belum biaya Aya ongkos logistik. mah teu kudu naik gunung cek paribasa pulang kampung oge kudu ongkos. Oh, Ya kan contoh lah kayak pergi ke daerah mana dun naon sih gunung teh nu? eta kama Seven naon? Seven Summit mah eta Oh. mah Makan anu keluar jarang negeri. kumungkul kan nu ka ditu ka luar negeri. anu di Indonesia nama Eta geuning Rinjani, Tah, Rinjani. Kan Rinjani. ongkosnya mahal, Mas. Nu di Jawa teh nu perjalanan lila teh naon sih? Argopuro. Tah, Argopuro. Karena itu kan mahal, Mas. Cino ongkos belum kan berapa hari saja Can perlu biaya bekal makanan. bekal Ya, mah. ayeuna masing-masing lah balik deui ka resep masing-masing. Ayeuna nu beukina non vacation sarua wae. Ah, da urang mah murah, nu full day 200.000. Staycation. Cuma di Oyo goblok. Oh, bedanya. Cuma kan Encan. tapi Mas dino orang ieu mah pandangan urang lah nya nu awam nu can pernah lain maksudnya can pernah naik gunung nu nepi ka di apa? Di Puncak. atas puncak lah kayak gitu. Saya mah kan udah ngeliat teh, duh capek. Nya tinu jalanna capek lah pokoknya udah mikir teh capek pasti ribet naon gitu nya. Nah, tak resepna teh naon gitu Mas yang bisa orang lamun urang pribadi nya momen-momen nu paling menurut urang teh resepnya paling resep eta bukan ketika urang nepi ka puncakna lain. Urang apanya ka teh? puncak mah saukur formalitas kieu urang ka gunung eta heuh. Nepi. Encan nepi ka puncak kieu urang ka gunung eta meuni kagok teh nepi ka puncak. Hmm. Urang mah kitu. Iya. Cuman nu jadi momen nu paling berkesan bagi urang mah justru persiapanana. Persiapan dari kita merencanakan terus kita orang teh kan ngariung orang teh nyian plan ieu terus sampai ke hari H kita pergi terus di perjalanan eta nah eta di dinya teh justru dinya aya bonding tah balik deui kana bonding aya bonding oke jeung tim teh Mawa sato berarti ka gunungna. Tuh kudu mau satu pan di gunung mah geus aya sia teh geus aya satu. lain di Sukahaji. lain suka haji nya nah dinya aya bonding mempererat kumanya pertemanan persaudaraan tadi dinya justru orang mah resep nu paling resepnya momen di dinya memang orang pasti setiap orang naik gunung lamun karasa capek aing moal naik gunung deui. Tapi da ini mah nagih ya malah lagi. Engke teh isukana deui teh. Geus turun geus ka handap. Keneh gunung mana deui nya. Tah, siga kitu. Berarti aya nagihnya naik gunung teh. Aya kitu. Mungkin posisi orang nu awam mah mungkin karena belum pernah mengalami etana mah esensi na meureunnya. Pernah dan mungkin di situ ada nggak mau mencoba ya, tidak mau Iya, mencoba. karena udah males duluan teh Ya, kan udah duluan capek. kablok jadi Ngadenge naik gunung teh geus. Leuleus kabaya. Gitu. Naik turun unggah tangga imah si danang wae ge kadang heho. Ya tapi pan sia mah ongko embung tapi kumaha sia mah riweuh, kanaon teh riweuh. Bonding hitam kadenge teu beungan aing teh lanceuk maneh pan. Sarua pan. Bonding ieu teh. Acara bonding Iya, cenah. tapi kan mun sia kan tidak diwajibkan. Eta teh puguh titah datang engke Sabtu teh. Kasuka haji. Heeh. Oh, kasuka haji jadi nama. Pan jadina ka Gunung Putri. Ya. Gitu maksudna teh. Da mun kasuka haji mah samulangkeun maneh urang. Anjir, memang aing sasatoan naon. Aing menang di dinya mari berapa gitu. Tapi mun luang anu WC kene naon tadi. WC masih kena galak. Urang menang ribu ngarjinakeun ge mah. Anjir, gelo. Nah, lamun kadang nya mun tadi aku ngomongna ayang menang bonding, terus historina, pengalamanna. Urang ge da cek urang aing ngalanu kitu mah ku urang kealaman kieu pas urang teu boga duitnya. Urang bonding jeung si Danang di dia jeung si Mas Adi jeung Siapa urang curhat. pan urusan bonding. Jadi teu kudu capek-capek naik gunung. Ngerti teu? Kumanya Beda tuh sia teh item, beda item. Aing teh boga duit yeuh. Heeh. Datang katen di maneh. Hmm. Terus aing teh anjir nang aing keur sarudoy kieu. Teu baroga duit. Terus cek si Mas Adi teh kunaon dun.
teu boga duit Mas. Nya geus wae dasar rua. Heeh. Tah, babarengan, Pak. Bukan duit lah teh. Jadi nanti babarengan. Tidak bonding. Jadi lain solusi nama lain menang duit tapi ada peda sarua Jadi daging. babarengan, Jadi bonding. babarengan ya. Eta maksud urang teh. Kan ari kudu naik gunung heula mah hayang bonding teh capek. Nah, ngaluarkeun duit. Tapi der jelema teh jual ka ari mah aing dun dah yang bonding da misalnya teh jadi nanti. Oh, aing masih. Aduh, Tidak latangnya tebar duit. Teu boga duit. Lain era Oh. atuh anjing. Kan ngeririk pu aing mah garua teu boga duit. Saya teh goblok ya. Tekok datang jual Kopi adu. anger kudu disebut. Kopi mah rokok-rokok we pan minimal kudu ngebul meureun sia teh. Ah, Matak teu boga duit datang ka dieu teh minta rokok. Puguh eta. tapi dun benernya maksud nama mun maneh hayang ningali secara kumaha pengalaman-pengalaman betul kasih Mas Eko jadi nanti posisinya kan dia lebih paham tahu ada pengalaman segala macam dan tadi kan poin bonding teh dapet dun ketika naik gunung teh berarti tak salah teh di kantor didinya teh ngajak apa Oh nya ngajak jadi bonding teh aya poin plus kerja sama teh jadi orang keur capek keur naon teh kumaha sikap aslina nya. Soalnya karakter keluar. Lamun naik gunung, karakter aslina keluar. atuh ulah Mas Ulah. si Midun ke WC deui sih suka aja Atuh aing jadi galak deui. si jadi liar nih cek dunungan eta lanjut urang geus we liarkeun si Midun mah di dieu Ah, anjing. jadi teh liarkeun si Midun mah di dieu da geus habitatna cenah Jeung mana orang teh lain di dinya deh tempat tepan orang di Jawa Barat. Mun orang disasapkeun di Lembang sasar kayak orang kuduna kan di daerah Ciwidey belah dieu. oh salah itu oke mana mentana bondingna daerah ditu ning ge ulah daerah ieu ya, jadi kurang lebih nama gitu Oh, mun hayang naik gunung nanaon teh nya mending nanyakeun mah kanu geus berpengalaman tong nanya ka aing da aing mah can pernah Tinggal balik deh ke motivasi. Anjir, meni jauh motivasi Asli, naik asli, gunung. kalau motivasi. di siapa nama Mario Tunggu dan Mario Tunggu mah eueuh motivasi naik gunung Heeh sih. Karena kadang di urang mah lamun lain senja-senjana urang mah justru kamu naik gunung teh. Tapi naik gunung teh nu ku urang teh di alatnya lebih kanu filosofina. Apa yang bisa kita lakukan ketika naik gunung ya? Apapun yang bisa kita lakukan ketika naik gunung berarti kita bisa diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Contohna. Contoh ayeuna sigaki. Hmm. Urang cek paribasa hayang beunghar, hayang suksesnya. Lamun lain anakna pejabat, da moal bisa langsung. Oh, kanu politik euy. Ieu Anggap ya mah anggap lamun lain anak pejabat, lamun Oh. lain anakna misalnya gubernur gitu. Da moal bisa langsung beunghar langsung sukses. Angger kan urang teh kudu ngarintis. Nya mun anak Wah sih naik gunung. Oh, Angger ini tadi handap, nya. ngeureuyeun heula gitu tah. oh jadi teu bisa langsung Nggak bisa langsung angger tah siga gitu. Urang diambil filosofina eta ku urang diterapkeun di kehidupan urang. Jadi ketika urang ayeuna berjuang, oh urang teh berarti sedang berusaha mencapai puncak kehidupan. Jadi teu cocok bisa berarti jang maneh mah item naik gunung teh teu ya cocok. emang pan urang mah sagala yang instan Teu bisa mikir sih mah soalna. ya bisa mikir mah Soalnya tuh bisa aduh itu teh filosofi ya gitu maksudnya teh. bisa tuh Gitu. Sia teh. pan kuliah nasi teh filosofi goblok Itu maksudnya teh. Nah gitu ya guys ya. nah Loba nu bisa dicokot lah tinu naik gunung mah. Jadi banyak lah. Saukur stereotip yang ditampilkan oleh kawan-kawan pendaki gunung yang lain pada zaman sekarang. oh berarti anak-anak bisa seukur sekarang mah bisa Wah. bisa diambilnya mungkin karena saya naik gunung tuh untuk pamer bisa bukan dibilang pamer ya, lebih ke eksistensi meureunnya. Oh, Ayo urang aing teh nyebut naik pamer teh gunung. asa negatif euy. ayo orang mah da pasti pamer tujuannya dunia enak kan kecapek-capeknya mau foto segala macam kan kalau itu nanya udah pasti buat Pan urang mah dek pamer jumba di luhur puncak mah. Dek di Instagram tapi teh. dah eueuhnya sugana nya nu Tapi zumba boleh dicoba. Tapi Ya. soalnya pernah aya pengalaman oge nu mawa Vespa ka puncak. tuh Ka Gunung Selamat. Nah, tapi ulah dun mana zumba di pasker gitu dun bisa digigel maung kan dun nah aku naon ari sia. nya henteu aya beja we biar nu ngabisikan aing gitu Iya, sok jumpa sok marake. cana loreng gitu bisi si digabreng gitu sudah teh Sia eta mah inci-inci TKI. pan si orang TKI Heeh. Watak daong. Apal mata urang pas meuli di eta meuli di pasar segar teh geuning balajana teh Aya, jajan aya. total macan ya Heeh, total macan teh buk blonde geuning si incina teh. Mang gua beli satu ya cenah. Buat anak gua juga eta teh si eta teh. Aduh canda harti isuk-isuk. pasti teteh nu di iya di sedap malamnya teteh Di sedap malam. Cina sedap malamnya Cina sedap malam. pasti nu ngomong teh
Mang gua mau beli ini tapi enaknya sih itu teh anjing siapa. Kayak gitu hanya dunia. Kayak gituan. Jadi gua teh siapa Jadi, anjing gitu. Anak gua teh mau lagi, anak gua teh mau Anak lagi. gua teh mau gitu kan. Gitu, Jadi gitu. Bener, Jadi anjing. mami sedap malam eta nu di sedap malam eta Kalau aya. orang hampir sering ya cicing Hampir gedenya, sering nongkrong di dinya. Sering nangkring. Gitu. Dan orang tuh jadi asa minoritas di dunia teh. Soalnya orang cie kan hitam nanti nyirikan pesannya hitam nanti nyolot gitu maksudnya teh. Mendominasi. Jadi pas datang teh anjing cahaya kegelapan. Anjing. Soalnya kan Cina mah bara rodas, si Midun datang anjing poek. Sabar we cenah. Jadi negatif. Bandung gelap, Ayo, Bandung gelap. anjir, salah energi negatif datang. Kala tadi ngobrol si Mas Eko teman kacamata. Jadi Jadi kurang Bandung banget. orang Bandung. Kurang Men in Black teh gini. Tah eta tah. Si Mas Adi tinggalin Si Mas aja Adi nih. tinggal Pakai. Bisa pakai ngeunteun lalu di kacamata teh. Nya lu satu eta mah. Nah, dipakai na di dinya brother. Eta mah Berarti ieu mah palebah huruna nu gelap. Bapak Hayang rada tiis dulu gitu tah. Jadi Mesinnya. kan tiis panon. Nah, iya, ada, Dia tiis Oh. dulu jadi. Ada siapa tuh boga pikiran dulu gitu-gitu. mau maneh hitam udah segitu aja dari naon sih teh sebutan teh dari episode kali ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau naik gunung mau muncak itu banyak manfaatnya guys. Iya. Jangan dikarenakan naik muncak itu karena Naik untuk- muncak teh naon naon sih? Teh. aing teh Muncak ke gunung itu hanya untuk gegayaan semata lah, begaya-begaya gitu. Karena kan baik lagi harus disiapkan mental ya Mas ya. Oh, betul. Mental, fisik yang kuat, Betul. perbekalan, Persiapan, perlengkapan, perbekalan yang perjalanan. mantap. wah Jadi eta tah pelajari eta. bukan hanya sekedar pengen kesana aja biar eksistensinya Iya. dia untuk di sosial medianya lah biar ini. Jadi kalau mau itu minimal ajak 1, 2 atau 3 orang yang berpengalaman di betul. bidangnya. Nah, itu Betul juga ya Mas ya? Betul. sempat dimentionnya Iya. harus dengan yang Yang berpengalaman. kalau yang awam semua naik bahaya ya Mas Bahaya ya. juga. Bukan dari sisi mistis atau apanya kan. Bukan. Lebih ke ya tadi teh ya persiapan, perlengkapan, perbekalan Nah, perjalanan iya. di situ. Oh, Ini oke. faktor yang sangat Penting lahnya. Penting. Karena apa? Senior saya pernah bilang, Hmm. gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan gagal. Nah, Ah, itu. eta dia. Ingat kata Mas Eko Mas Eko. 2024. Heeh. Ya sudah Tadi tuh. teh naon ngomong naon? Inti nama maneh dek muncak tontonnya video iya gitu mengerti gitu bener. lah aing horeang menjelaskan tadi. Siap. Jadi sekian untuk episode kali ini. Iya. Jangan lupa untuk share ke grup majelis taklim kalian. Dan grup naon sih Dun? Tarang Karuna. Karang Taruna. Oh, Tarang Karuna kan. Karang, Oh, Karang Taruna. Dan grup goes kalian. RT RW. Grup PAUD kalian, Grup les piano Loba kalian. teuing geruk Hiji siapa? deui, hiji ewang deui, hiji Oh, ewang nya, deui. guys. Dan grup wali kelas murid. Nah, satu lagi. Grup alumni SD kalian, nah, jangan lupa di-share video ini, jangan lupa untuk tonton kita terus, Pantengin channel kita terus. channel kita pengen sibuk. Saya pamit. Saya pamit. Ya emang. Kami pamit. Saya Midun Alejandro Del Piero. Dan saya Danang Netvet. dan saya Eko Injagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia. So tahu sih sama tem ah. Maneh nu teu ngarti item